ilmu Allah teh cahaya anu kalintang agungna. Wah, moal aya cahaya nu pangagung-agungna anu nyaruaan kana cahaya ilmuna Allah. Ilmu Allah teh nu kalintang suci, ilmu Allah teh nu kalintang endahna, ilmu Allah teh nu kalintang sampurnana. Daya ilmu Allah moal ngancik dina ati nu kotor. Ilmu Allah moal ngancik dina ati anu ya ati teh goreng patut, ati teh caludi atina, moal ngancik dina ati nu bau atina, moal ngancik dina ati anu nonggong atina ka Allah, nonggong atina kana ilmu Allah, nonggong atina ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, nonggong atina ka ulama. Mau bisa ngancik. Jadi lamun hayang ngancik ilmu dina ati, atina kudu bersih tina sagala najis-najis hate, tegesna tina sagala sifat-sifat hate anu tercela. Hatena kudu nyinghareup ka pangeran, nyinghareup ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyinghareup ka ulama, nyinghareup kana eta ilmu. Kalawan harti nyinghareup teh ati teh bener-bener ngabutuhkeun ka Allah, ngabutuhkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngabutuhkeun kana ilmu, ngabutuhkeun ka ulama, bari dibarengan ku cinta, dibarengan ku ngagungkeun. Tah ilmu moal ngancik dina ati anu masih keneh nyangsang dina ati cinta kana dunya, komo cinta kana dosa. Ilmu moal bisa ngancik dina ati lamun dina atina pinuh ku pikiran-pikiran dunya, walaupun ku ilmu tapi ilmu dunia, jadi itu bisa nyambung. Nah itu kudu dibersihkan.